warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak anu puji simabdi dipihurmat terutama keluarga besar sahibul hajat nyaeta ibu ima sekeluarga sing aya dina kamuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sateuacan ngawitan ieu sawer jisim abdi nyuhunkeun dihapunten kasadaya kalepatan atau batin mangka lahir batin. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi lakum. Wali baiti wajakum bijami'i ihwanikum jisim abdi kawakilan kunu gaduh walimahan dina tangtos ieu pisan mitutur ka pangantenan datos kieu kagaliban panganten di sasaweran ngan pamugi sing mangpaat ka panganten istri pangkat mugi sing diangkep jimat panasehat kirang lepat tapi sanes bade agus sanaos-naosna keduh pamugi masing dikabuku Allah nu sifat gapur pangapunten kasadaya nulingi dina mahpala cobi kulan repe heula abdi bade nyawer teh bismillah abdi ngawitan regapkeun ku para ihwan tos kieu kagaliban abdi bade nasehatan kanu nuju pangantenan mugi masing diturutan pamihan teu dilakonkeun kahoyong teu dibuktosten tangtos nu hajat keheuleun manana moal bungaheun ieu sawer entos tangtu paryogi ka Bapak Ibu selamat ka pangantenna ulah aya kakiranganna sing tiasa sasarengan sangkan jadi kasenangan sing senang laki rabina nu diwuruk pangpayuna tonggane ngatuh Alhamdulillah alama salatu wassalam ala nabi khairil anam wa ali wasabil kiram salam tadim kasadaya palawargi jang baraya para kancanu marulia nu sami di dia aya sim kuring neda palarun rahayana kumawantun ngadaga sadaya mayun bari ngadang dingkeun pantun pantun umarupi sawer minengka diajar wanter ulah ngaplek teuing jawer mupamugi ulah gehger nyawer kanu nembe nikah sinawung kul papatah awas atuh piba kalen ima-ima sangkarun tuh tumanina rurus bangus raki rabi calarumba tangan nabi mangga gerak saraksian bilih aya kalepatan daraskan ku para ihwan ngagaurna sing jauh sing ka panganten bilih aya panganten lalaki halah gagapkeun masing rela ulah bari ngarasula wayanada moalila ujang ulah gageleneng da nyawer teh tara
urang kaleleneng anak kincing kene pisan ku panaim dirapalan ijab kabul pertikahan jangik takkan patalekan ta istri teh baja ujang pi batureun dina ranjang jeung batur hirup sakandang sakawirang sakaseneng ti waktu ayeuna pisan hidup boga pamajikan serta boga kewajiban anu kudu ditohonan ujug-ujang kada ikhlas niat pangkawin teh sejatoat rajang saja nya rahmat lain lek ngalacur sahwat lamun ujang lepat angke sok gampang leus kadedeh batan senang kalah riweuh akibatna tijalikeun kaboja hidap sing asih rengkak pola kudu rintih ulah sok resep ciriki sumawana ti hidap kawelat cilaka dunya akhirat ari patah ngarawatna lain ngan ngurus pakena teu cukup gadeng syarat lukun ibadahna sinalekun ulah jadi istri buhun kaboja ulah sok ngantap pisina sakarep-karep sampai da boga jang resep bisi nyilakakeun hidup sebab dauhan Allah ge baja teh musuh caroge dipercanten kunu agung nyai teh ngajadi indung si nyai kudu iat namun kaparang jadi emak mun beunang ngasuh jeung ngurus tangtu mentak jadi mulus mun asuhan henteu urus anak sok mawa tiga brus ka anak teh kudu nyaangan kadenya ahna salah kade anak atawarah nyai nu nandangan susah magerna anak kumantung kana hati kati indung lamun anak burung palung indung nu bakal kaduhung rawuh akhiratna sampayan anak penduku bubuk kenteng digulaan kabayan anu raripuh panganten ngeunaduan sok tasa kitu tiji si mabdi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan kupon, kuponnya dikumpulkan karena mau di saya adik cocok.